siap. Aing mantrana euy. Siap. Pemain jagoan. Sok, Jang, tinggal kan dia kada cerocai. Heeh, aya. Nah, sing ada Jang, sok. Aya. Tuh, aya tempat cicing jang miis. Ya mah bangun betah nih selalu dia geura. Wah, aing mari geus kieu teh baringung. Boga awewe nakara jadian. 1x24 jam teh geus diputuskeun geura. Teu kapik jeung urang mah dina otak awewe ayeuna mah. Kan pikiran teh duit, motor, mobil, imah. Sedangkan kan orang di imah ngan boga anak doma hiji geura teh duh. Manya anak doma urang kudu dijual ieu teh. Sugan we ketang lah kabeuli mobil eta anu di sok di luar negeri teh. Lamborghini tah. Motor sugan we atuh meunang eta. Entah ngaranna teh Nmax tah na Yamaha nih imah sugan we atuh meunang anu 4 tingkat mah kagok edan HP ngan HP mah euy ya ketang euy anu HP segede panto mah euy lah cobaan we uang meuli ayeuna mah tidak anggar urang mah euy ku zaman ayeuna mah hese nya urang kudu nganalkeun neangan pelet mah ayeuna ieu teh. Tapi da asa moal mungkin tina anak doma hiji meunang kabeh mah eta anu di pikahayang. Hese ku zaman ayeuna mah. Sagala-galana tinggal kudu duit wen jeung banda. Nya urang kudu neangan pelet mah ayeuna teh. Heueuh da ayeuna mah hayang neangan pelet nu ampuh jang balas dendam ka awewe eta aing meunyi matakannya nyeri lah aduh dat anjing teh boga paninengan boga urang anjing Cuket konan si hidung wantun nyerungkeun tuh aing mah buka wah ayo tuh pas euy mah jadi ini lah ada ulah lampu deui nah dia jalan ulah samanya sana ada ceula awas murag ieu tatane nu kolot nu loba bas inget keur melakna we mana mah betah euy des aya urusan aing mah pengangguran ari geus kumaha deui da ieu urang ku saha deui atuh pasrah we duh kebon geus baradag bas edan des mana mah euy duh milik bener na ge alhamdulillah bas toloikeun di mana we rezeki mah mengangguran tuh itu atasna teh tuh tapi ke mana eta teh belah di itu tuh wah itu ipas kenapa bangus tah ka ditu tuh ya mah sampurna bas mana bisa Gusti nu agung bas ieu sampo kusaha goblok teh
Lot urang mah melatih hese jadi runtuh-runtuh. Wuhannya. Oh, ayaan bos, oh mungkin urang ala lah. Jangan bobot, iya belum. Ini kena pelakeun di mah babeh aing teh apaleun. Oh bener. Amin teh disebut ngagolong. Ah, eta bos. Oh, mungkin mah pas. Oh sebaik yang itu. Macam wae da. Kita. Ayo. Ah, ya ada petangan hanya kalah teh halodo. Kubu bos. Posisinya. Oh, bakal sanen mujang mas kawin wae mah bas. Duh, bas, lumayan sambut teh baradang tapi sudah kari. Kira-kira cukup mal kuduan ya. Kalau ragok des, mending bikin kasih abah karunya. Si abah subrek, bisa can sarapan. Ya, orang kasih abah ini mah. Ayo. Orang noong. Paut ngomong jadi layar sentuh. Wah bener si jenong lamun cicing wae di dinya. Tentang lantung deui itu pergaulan. Ya udah pengangguran sejatinya. Orang baik itu ya. Udah seueun lah ya. Mana kana kuliah itu kan. Oi, saha eta nih mual hei. Oi, saha eta keluar sok. Waniana nih mual. Nah, siapa ingan duaan jelema. Aduh, Sugan teh bayawak aing di dinya tadi teh keur moe. Lainnya Ini mul mah. aing maneh keur naon di dinya tuh. ya gawe. bebas tuh. Pasam. Buat ka dia tuh naik ka dia. Tuh beta putang ha gawat. Buntangan. Gawat. Sing wara. Gila, tenang pacuna. Bener. Tadi deh. Aing. Yuk, kali ayo. Kamaran atuh marane. Dengan mana ulang teh hari uangnya kamarnya teh. Panas di silang cicing rata di. Ya. Ya, ulang tenang kamu teh kada bejana galau. Kunaon maneh tadi cicing di walungan soranganan. Ayo urang suat teh bayawak. Pengen teh kieu geuningnya. Aduh, jiga nuker frustasi maneh teh. Galau tawa ku awewe. Urang teh bas ieu teh. Biasa sebut galau henteu da urang teh. Biasalah ku awewe mah da aya kieuna ning. Urang teh atuh da sok bayangkeun kumaneh. Kakaraga jadian 1 kali 24 jam geus ditinggalkeun gara ku awewe. Nyer. Parah. Benar ngomong teh 1 kali 24 jam emangna obat rek 1 hari 24 jam urang sia teh. Pokok lah saking ku geus riut ieu teh ku awewe. Duh, Geus puguh galau. Jenong mah teh nu kitu mah. Geus kieu lah ayeuna mah bae heuh. Kurang bae saran maneh ame teu galau. Maneh keulin ka awewena eta kunaon atuh mah teh nu sabenerna ke ka awewe intina. heeh tah eta aing teh keuheul puguh ieu teh duh anjing. Oh ieu balas dendam heuh. Heeh niatna. Nah, kurang dibere saran maneh ayeuna. Heeh. Apa maneh si Abah subrek anu sok diheureuyan. Oh heeh Ah, si eta teh ulah si Abah eta teh ulah
ulah disapirakeun ilmu nama. Berarti geus jago we si eta mah nya. Si Sudes ge bukah-bukah laris. Aduh, Anjing. halus tapi euy. Jimat namanya si. Mana rek kurang diantareun aja si Sudes kagok kasih Abah. Heeh, Lain aya atuh. perlu teh mikeun sampe. Heeh, hayu atuh. Pada mikeun sampe kasih Abah. Heeh, hayu lah. Hayu atuh. Hayu ah. Heeh. Kula aja maneh eta tali duduk kuy menikot kana irung gitu maneh teh. Model 18 nong. Oh. Anyar ai ka mereka na beheung, Heeh. kana mana ieu Oh. model anyar. Tapi lain masalah ku irung-irung maneh pengek. Ganeng ulah disebutkeun. Atuh hayu atuh lah. Ngapur ojong mending Madura teh hamureunna. Emang make siapa subrek aya mah Siapa ya nama? buru lah. Tuh geuning ae si Abah. Oh, karena geus panen mah meureun. Jika nama kara balik di sawah cai mau ngeskot mah cicingnya. Sampelkeun lah. Hayu lah. Mana rek eta lian? Heeh, urang yang nanya ke siapa euy. Ne cager mah teu geblok-geblok. Heeh, power. Siapa geblok wae. Ah, Ayo Udah kade. tahan atuh cicing. Walungan ieu teh tinggal ieu. Udah mencainya euy. Herang pisannya yang ngojay mah. Kenaon Bah? Dugem jang. Ketinggalan anu kunaon ieu. Biasa we bisa ditalen. Yuk, ka lalebet lah. Oh, mohon ayo. Nah, perasaan mah sanes dilebet bah di saung ieu mah. Muhun hayu saung. Ya, ayo tuh. Ya, Sudah kan. yuk saung lah. Abang bisa. Ya, dari ya. Ada tidung. Ya, Bah. Ya, Bah, siapa? Lalebet. Barat tah salonnya bah. Abah, yang menahan dirinya. Sok ieu naon ieu teh jang asara ruas ngabring ka dieu. Jadi kieu Bah nya. Kan beja cek ke pemuda baheula. Lamun aya pemuda anu keur galau yang apa nama cenah lieur ku awewe. Teu mana teh yang balas dendam. Tah nyarankeun hati ka Abah teh. Tuh cenah si Abah subrek cenah bisaan cenah ka awewe mah cenah hayang ter gampang gitu. Pelet nya. Tah eta. Jadi babaturan abi aya nu keur ieu nu keur lepek tah keur lieur kitu. Padahal masih bentuk diri meta. Aduh abah meni sadis kitunya. Geus bak abi oge mah mentar portas. Ojing baygon teres. Nyeri hate. Aduh mah antep we karunya ari masa eta mah kumang teh. Lamun bikin kapanasaran gitu heuh. Cenah ieu tah cenah jelema ieu tah. Gimana tuh ini kaset ieu. Kemarin kayak kos embek. Aduh abah aing ka datang ka di TK di lerek bah. Sikit terus kideung. Heeh bah hangke lah cukuran da. Euy cek di muka hijina mah keur galau ieu teh bah urang teh. Masuk kae nama kieu mah caritakeun Oh, ke siapa. ceritakeun memang ngadang kumaha asal muasana ujang sen ka kitu-kitu teuing abah teh sakarunya sok nyarita ka abah. Heeh da bah mun dicaritakeun mah sedih ieu teh bah. Kumaha sok. Jadi entah apa yang Tah meresakimu. eta judul lagu mah anu keras halus ayeuna. Jadi kieu nya bah nya. Sok didangukeun ku abah.
Itu dah. Nah, bukan tuh kieu kan sih. Terus kedua Dah anggar tu dah kieu buukna Faktor turunan, Bas. kalinan embe nunya. Ari apa beli nyaan aduh nya Sok tuh mate karunya si Abah, tadi suguhan cai-cai acan. Itu bahna karagen jadian lah itu bobohan karagen sapoe ditinggalkeun kabur bah aduh nasib dan kitu-kitu teuing. aduh bah lamun diceritakeun tak cerik lah gitu kayak makan di dia teh bah teu boga naon ganti bah boga anak meh hiji eta teh Cak abah kali abah sok di duitan mah bah lah dari wani mah gratis. Tapi we aya nama anak embena meureun jadi pikeun. Jadi pelet kumaha itu. Iya anjing pelet. Heeh sok bah sungguh alus bah peletna nya Tapi ujang siap syarat ti abah siap bah hari kana pelet jeung abah mah bah aya 3 syarat. heeh kayak naon bah Ngalacai dina ember, heeh kadua daun kalaras anu garing, heeh katilu Terus? kembang eurik. ngerti eta yeuna teh Nya teu langkung ujang. Motor hareup we cacing mana mah. udah teuing sabar teh hari emosi bah naik mau heula cai Nuhun cok. kada ulah ngabohong ya bah abah aya wae itu syarat cai euy jadi karena abah aya wae syarat lumayan sugan we atuh meunang awewe anu alus baru si abah teh aya wae syarat bah kalau itu nya kada aya hiji Sok jang nah. kang daun karasna yo Nya sok. tah lumayan kieu euy tinggal jangan kembang eurih bah dah bah geus aya yeuh 3 syarat teh Nya sok kacero ya. yo dah bah dikumahakeun ieu teh tah yeuna ye Wah, abah di luar pasar cara-cara. sok Syam. dengan kerana euy Syam. Pemain jagoan. Sok jang tinggal kan dia kada cero cai. aya Nah, sing ada jang cok. Saya. Ayo mah cero cai. bah beungeut bah Baha katingalna. hidung Waduh. Tah, ayeuna syarat kadua. ayo bah bah Ganteng enak wah. Oh, aya nama kacir mah eta Kecil dia aya cahayaan. Oh, cahayaan saeutik. Cok, geus di manian nya aing mah ayeuna syarat muka dua. kumaha Paham calawak. sok Cing ada gede. heeh dah Gede. asa geus sakieu sok Oh, gege. geus Cing eta nagaan. geus sok Kumaha karaosna? pahang Nyata eta pelet teh. aduh Bisa gampang kenyataan. aing mah tuh gagal ya makasih abah teh minta pelet teh duh Ayeuna syarat muka tilu. ah Kayak kumaha ya jeung isin. heeh Ya, entosan. nu alus Uhum. heeh sok Modok kulalana pesa. heeh kalau si abah mah oh sagala diasupkeun
can lila tuh Acan jang. bongkolot Nonton san. Kehula. bongkolot Yeuh jang. enak Yeuh isim. Heeh. Abah jang ujang. Susuganan jadi payu ka awewe nya. Carana hoyong terang. Carana tosna tepan. Ieu teh bacakeun 3 kali. Baca nama naon we kumaha ujang anu bisa. Rek abah tas age teu naon. siap bah Yeuh, ieu ke buka. Di yakin alus henteu ieu halus lah dibuka. kayak keun di imahnya Tuh bah tuh nuhunnya. Nuhun sami-sami. Ayo, tuh. Nuhun sok. Sugan we aya ieu nah aya cara tuh aya nama geus dibebeskeun kana cahaya mah Apa kapan. aya ieu gitu. Aya cahaya. Iya teh ya bae da syaratna Sing malajur lah kaing lah sing hoyong nu kahoyong teh sing kekengingan. ya bah doana we banyak. Ke. Naon bah kela kana. Eta si ujang tali nu jiga tenok sapi. mana itu da eta nih Badan dia kolokok. Naon kitu nya. Aya pararane. Mulai 2018 bah ieu teh. Jadi dia da ieu bekah badag gitu. Dari dia teh asup ka dieu keun rada nyangkat dah. Di Malogor. Ieu teh mulai 2018 bah. Oh, paingannya Jadi di kieu mana cara. ta meulina topi teh gitu. Ah jauh bah. Kayak aya abah pesennya. Siap. Ai Mangga sapoe pokona mah. Ari Sugan teh gado tadi mah. pindah kana ieu babas Aduh Gede gitu. Siapa ya wae lah. sugan teh balik ka Bener. Nya tuh bah tuh. nyamahnya itu nya Besoknya. sing kekengingannya Amin. bah ayo bah Ayo bah. ya salim heula bah hatur nuhun bah mangga Bah. Rabuan deungeun. Rada ganteng maksimal teh geuning ayeuna mah. kade turun kade Kemana deh saya deh? Mana sih yang beresnya ngebona? Mana ke mana? hai cicing gani isa di dieu euy Pikir-pikir heula. benar ulang yakin benar lah aslina Warungan jero saat mumpung saat Mane nama eueuh gantina maneh eueuh teh. aing mah Kemarin nama ngeus di rukiah ku si Abah ena rukiah geus dibere pelet ku si Abah mah ku aja berani. Cahaya kumaha. lah Ganteng-ganteng liang tai. kacau udah dua ya malah juga sudah balik lah Ayo atuh nya. Orang baik kan. Ulang aja lok eueuh hijina euy. kada di jalana bekah hidung cekut truk jeg tuh saku penasaran isim si Abah ieu euy tapi asa kieu euy ieu mah kalah bulu dicabakan keusrak ieu teh bulu naonnya amuan jah pahang ieu mah euy si Abah emang ngajailan di urang ku bulu kelek awas si Abah subrek ku aing mah di jailan balik tingali balik heula ayeuna mah si Abah subrek Tong hilap lik and subrek
serta komentar ameh abah jadi artis. Atur nuhun.